dah. Induk nih anak kata karun kemana deui cangkel ya suku aing. Aduh. Hi ku bawel jasa sia. Atuh tuturkeun aing be. Kegelamun harta karun geus ketimu mah. Si aku yang diurut, tenang bae. Naonna udah diurut dah. Atuh suku sia lah. Minyak eta anak. Atuh teuing cenah ngurutan si Joni. Yuh. Dieu teh hayang teuing aing. Nyeleutik doang sosis. So jual mahal si Alda. Nikita ge daek nyekel si Joni. Nikita Sajing, Nikita Willy, apa Nikita Mirjani? Lain dah, Nikita Surti. Eta mau kalau si Egi. Ih, pelongos ya. Kunaon jadi ngambahas eta sih? Geus aya urang mending neangan harta karun deui lah. Oh geus ya. Gendong ya, Da. Kita hayang. Judes teuing sia. Gi. Ah berita yeuh. Berita naon, Pal? Yo, aku yang bacakeun ya. Telah terjadi perkelahian sengit antara pria dan wanita dikarenakan sang pria selingkuh dengan janda anak 15. Lalu, sang wanita melarikan diri meninggalkan suatu barang berharganya di daerah Tiga Raksa. Barang siapa yang bisa menemukan harta karun tersebut akan diberikan imbalan 2 miliar oleh sang pria. Wih, serius, Pal? 2 miliar? Hogi serius. Ye, petana ya ayah di dia ye. Nah, hari lagi. Orang tangan lumayan sih ya, 2 miliar bagi 2. Nya, Pal, lumayan. Yang kursus makolot aing. Kursus makolot sih ya. Kursus naon jing? Kursus bahasa Inggris, Pal. Eta sia lagi gak amat sama makolot sih ya. Hang bahasa Inggris segala nih ka mana gitu. Nek ka Bali, Pal. Nek naon jing Egi ka Bali. Atuh ngurut lah, Pal. Pan makolot aing tukang urut. Idih, aing ngurut doang ge jing kuat kudu bisa bahasa Inggris. Nopal. Pan di Bali mainan ngurutan bule meureun. Lain ngurutan aki-aki matas ngagebot di sawah. Ai, anu bener sih Agi. Atuh lamun kitu cara nama, aing daek ngurutan bule. Saya mah cocok, Pal, jadi tukang urut. Otak saya mah otak mesum. Kan lain ngurutnya, saya mah kok robet leungeun sia. Atuh eta mah bonus Gi, kokorobet mah. Bonus. Haju jadi moal dengan harta karun. Atuh jadilah. Demi 2 miliar Gi. Ayolah berangkat. Ya. Mi. Kedeng mi. Aing aus jasa teu kuat. Aduh. Gira ge telangap da. Nek naon cing sanita aing celangap. Cenah aus. Ye. Berhubung aing deki ieu, telangap gira ge. Eta sia. Pajarna bibir aing lobang jamban meureun. Aing ge seru ye da. Ngebuk bae lapar beuteung aing. Di, tak ada harbe jukut ku sia. Pajar mah embe meureun aing. Geus lah mi. Urang istirahat lah be yuk. Capek aing teu kuat. Ayo ge. Gimana? Tadinya tah. Asa anu poho aing Gi. Oh, naon, Pal? HP-nya tinggalin. Lain. Aju, naon, Pal, nu tinggalin? Aduh, aing horeng kita meuli minyak sayur kumaha aing. Mendeg ngagoreng lauk deui, beak ieu mah aing disaprak. Pal, cek aing mah kunaon gitu. Geus, Pal, kieu bae, pan kedeung urang modut lobanya. Jadi masih mal mata ngacaprak. Hoonya. Bener sih Gi ari ngomong. Urang kan kedeung teh ngajemput rezeki 2M. Aing saem, sia saem, 100.000 poe bikin ka mah aing. Bener sih ya. Pal, leutik amat mereka kolot. Ulah gede-gede Gi, jangan kolot ieu. Lain kuna naon aing mah. Lamun ku aing diberi gede. Busin di porotan doang ku lalaki. Nyosorangan si lalaki kuat kos kumaha. Buaya darat kabeh. Pal sia mah. Doraka sia kakolot. Awas lamun poe, moal digotong ku masia. Egi. Tugasna ngagotong karanda ieu lalaki. Lain awewe, kan mah aing awewe meureun. Palongo sia heulah. Ngantuk dah, Aduh mi teu kuat ieu, sirah aing teu kuat. Keleongan, aduh kumahnya ieu mi. Alas sia da. Ulah pingsan di dieu sia nya. Kir pajarkeun urang tas jabret deui. Di, ting bating. Sahaji nganu nek pingsan di dieu. Jangan ge embung, bisa diletakan ku sia. Diletakan teh hayang aing ge da. Meureun rasana ge dong cai laut. Pan doang cai laut sih mi. Atoh lah, aja asin meureun.
Mana kesangan kemana-mana tak kejubur-jubur. Dia lagi hirung situ kesang kabeh. Oh, Jami, baunya. Oh lah. Maklum, Mi, ancan mandi, geus 2 minggu. Ceng dulu. Ih, pantes bet. Ada banget sih dong bool kotong. Di sembarangan bae sa, Mi. Bising dikelepak waing. Alda, pahmi. Nanaonan saya mojok di dieu. Doang tempat baik. Mesin-mesinnya. Di siapa? Mujak mojok. Sanu mojok jing. Gua anjing si Pahmi kenangan harta karun. Nyao si Nopal. Disengit amat sih ngomong asal baik. Daik sih ku yang diwowolan soplek si Alda. Ih, segeseruana Pahmi. Gas. Si duaan bener. Nan harta karun. Ho, Pal. Emang kunaon? Sarua tuh dah. Anjing si Egi kan kerenan harta karun. Oh, sia nyele di berita tehnya. Anu imbalana 2 miliar. Woi, Pahmi. Ulang saing anjing si Egi jeung si Nopal. Tenang bae dah, urang nu pasti bakal menangkan eta harta karun. Gampang jeung lawan budak kieu mah. Cemen. Di pede jasa siapa Pahmi? Pokok namanya eta harta karun bakal dibeunangkeun ku yang si Nopal. Geus lah, sia cari cing, besi diwowolan bangkong doang eta sungut. Buktikeun bae lah geus selalu bohong-bohong. Nyadanya. Pasti urang nu meunang. Tenang bae dah, tos. Gi. Ngaremehkeun urang. Jeleukeun bae pokona mah eta harta karun bakalan beunang ku anjing si Egi. Di, atuh sok bae geura buktikeun. Woi, Pahmi, hayu lah urang geura mabur. Nopal, Egi. Wah, ieu mah kapihulaan ku budak nang harta karun. Udah. Pal, ya ke mana, Pal? Fokusnya ke kanan. Aja kanan. Oh. Woi, kemana itu budaknya? Dah, angel amat dia. Kedeung jeung Pahmi aing capek. Aduh, kedeung ih. Mana soptek aing kendor deui. Aduh. Aing mah segala soptek kendor ya mah. Icen beta soptekna ka dinya tah. Di sembarangan bae sia atuh beleberan, Blon. Bisa lah. Sayo ieu budak ka mana sih? Mana ieu nya? Ka ditu beda, ka ditu. Gi. Tah, ieu titik petana mah di dieu ye. Sebelah kanan aya Lio. Nah, Lio tah. Iya. Di dieu berarti gieu. Ieu. Oh. Tapi ku mangandukna jeung sia mah. Itu mau pacul. Ai hooh. Haju kumaha, Pal? Atuh cokot pacul lah, Blon. Ulah nanya ku kumaha. Oke, kedong. Ya, Nangguan itu nangguan. Angel amat. Dong keong sia ieu. Kedeung mi aing teu kuat capek jasa ieu. Aduh. Mana ya aing tembus deuleu ge barang aseuh. Dah, parah amat eta geuting kemana-mana. Udah mantas tas seragam di motor bae dia. Disya, sembarangan bae. Dah, orang pandek ngedok harta karun ya. Ngedukna make naon? Pan orang teu mau pacul dah. Make leungeun tah. Pajar mah aing meong berendak ngising. Ho, Nyami. Haju kumaha jeung Mi? Mi. Si Egi tuh, Mi. Wah, dah eles di bae mah urang. Kumaha ieu dah? Wah, teu bisa dicicingkeun ieu mah, Mi. Hayu Mi kurang teangkeun, Mi. Ayo dah. Hayu kurang. Hayu. Aduh. Woi, Nopal, Egi. Ulah curang jeung sia. Aing jeung si Pahmi nu ka dieu lah. Kurang sia malah miheulaan geus teh dieu. Alda. Di mana ge? Saha anu pertama datangna eta pemilikna. Di teu hayang aing. Ka dieu ge pacul lagi. Ye, teu hayang teuing aing. Aing nyokot, ceun make. Ih. Di, halang geus ku dimaki bae. Mending urang gamsit Pal duaan. Deh, boleh hayu. Anu meunang anu ngedok harta karunnya. Oke, tos sieun aing mah da. Tuh kan bener aing nu meunang. Tos lami. Ya. Kadi kan ge pacul lagi. Kadi kan
Pas aku masih gamsit nak. Sia-sia orang ka dieu. Geus gi tenang bae, keke kuing bisa dibere bagiana. Bener dak? Ya Mi, geura pacul ku sia tah. Awas, mesti dipacul ya bibir dia. Kan itu tuh. Iya kan? 2 miliar. Ih. Pancang sih sina. Eta sia, pan harta karuna cangcut sih. Nya warna ungu deui. Sia masalah baru nopal titikna. Coba, maka aing lepetana. Tapi bener Mi, titikna aya di dieu. Berarti ieu harta karuna. Waduh, orang ongkosna makan berita hoak ieu budak. Aing. Sesalah tuang dak. Ngeduk aing capek-capek nu keluar. Cangcut Firaun ieu mah gede jasa deui. Mi, geus lah Mi ka dieu jeung aing. Lumayan ieu jeung salin. Salin banget tas salin. Kabeh gara-gara sia ada. Aing mah terjadi daftar PNS gara-gara nganterkeun sia doang dengan kali harta karun. Tah kan ku sia salin, tah. Ya, balik ka aing. Aku jelema boyo. Kumbah lah kok aing. Lumayan jeung ma aing kan teu boga cangcut. Action. Di, atuh sok bae geura buktikeun. Wih, Pahmi ayo ieu. Naon sih? Aing ngomong. Ayo ini.